merekna. Tah gitu euy. Naon Akang? Kalarasan ieu. Naon Akang teh? Bapak Gubernur. Nya hoyong ngobrol jeung Sabak lemur. Bapak uruk mana malah Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh. Apa daerah teh bade ngawi Akang teh di panggung. Prestasina Kang. Oh, menang penghargaan di presiden euy. Di presiden. Atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras. Laras. Penghargaan ti wakil presiden. Sumuhun. Dina ngabina Karang Taruna terbaik. Terbaik. Sa-Indonesia. Sa-Indonesia. Nuhun mudah-mudahan cing langkung ngaronjat. Komo Bapak Gubernur mah. Wah, Bapak Gubernur mah prestasina 43 penghargaan. Penghargaan Di tahun 2008, 2008, 2010. Sumuhun. Bayangkeun 43 penghargaan. Wah, mangkaning tiluluhur wungkul teteh dulu. Oh, kadangna. Oh. Tak kitu aing ngaran-ngaran tamat masakola, tamat dididik mah. Didiknya bari jujur. Iya, atuh nu pati-pati jadi gubernur. Upami masih kena polos mah. Amun teu saimbang jeung Nuhun. Wilujeng Bapak Aher. Laras. Baher. Pak Ahmad Heriawan tadi. Bapak Gubernur Jawa
Haji Sidi rumingkeun dipawenengan rumingkang dipawenengan sadaya gara-gara panunung sobari bersapa orang Cipana Raya Pak Haji kelakon di pewayangan mangrupan hiji gambaran mangrupa hiji gambaran sifatna jalmi mibanda apes jeung jaya mibanda apes jeung jaya mantra-mantra winulan sastra tinuara panjiang ngawusin ngikan Purwantara Yupi basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan Yupi Tara Tara hartosipun sarita opo iki dalan sarita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih Doh, ya iki Kajabiti hiji kampung nyingkur sisi gunung lajeng hejo lemok dang daunan rajegna tutuhan sursor sainu harerang walah iya iki marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes segupami ningali kasalbakeun rungka-ringkana galang pasawahan Tuh anu parena keur mejeuna hejo lembok tumpang sari dina galang kacang panjang surawung lensa jeung terong Tuh iya iki awisi patempatan teh subur makmur ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman leres si horeng aya hiji kasepuhan anu parantos kasipu ku pangaweruh walah kapatri ku pangarti kaasa ku pangabisa tutas tina didikan rohani lan jasmani ahli nulung kanu butuh dalang kanu susah ngajait kanu titelem ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun kajojo ku jalma di mana-mana nanging dina danget ieu pakampungan runtang ranting wah
subung katinggalna ulang biasana barudak alurin di buruan beres ayeuna jadi sepi jempling kayaan pakampungan kandenan bujang hingga jama hayam doma oge parantos lenang ulah teu aya beres margi aya anu ngaranjah ye pakampungan teh nyaeta ti hiji tempat anu kasebat Sela Bengkah doh nyaeta rombongan kalabaka sabatur-batur beres ngagoromo penginten ngagoromo ngahaja beak sasatoan ayeuna jalma ditewakan di hakana beres nu mawi dina dagat ayeuna anu masih kene tahan di kampung Kajabiti Ijerapa ulah iya inggih nu mawi ngahaturanan lingih putrana ti Pusir Dayeuh anu ngadon ngiring usaha kapamanannya Tawinarpa ayeuna dihaturanan lingih ieu Irawan Gunirahangan Dika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap kaharep cu tawaneun deh Kangjeng Rama putra nampi kana pembage kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun samasungkem koyok panjenengan ditarima cu kalihna ti eta hapunten tina naon pihak kata melaran putra jelaran di Pusir Dayeuh teh geuning repot mayunan tamu-tamu anu ngahaja balanya tenanau beres ngan parendene kitu kasih hirup mah genteng-genteng ulah potong kandenan sanajan hapa geranggeyan rageyan laras kaulanun tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon oge ninggal kaayaan patempatan dugi ka suwung kieu tapi kacumplang campling bumi-bumi teh nganu kursi galblug katepak angin teu aya jalmina beres ieu teh aya kajadian naon tong sama kieu kasih ulah cobi sepuh geningan kitu hirupna di alam dunya beres beuki dieu beuki kaharti hirup anu pinuh dina alam romantika kahirupan ieu teh sakurang-kurang namah matak ara jeung subaha tangtos ai beuki kahartina geuning heuh dunya teh ieu sasatna alam rame jeung alam sakedeung alam saliwat sabab naon sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat deh eta ulah ngaliwatan panto maut ai maut teh nyaeta awal tina kahirupan anu abadi sumuhun laras kaulanun ngan samemeh mulang ka alam asal doh alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ulah beres sepuh di dieu urang kudu numpuk-numpuk kahadean anu eta kahadean teh bakal nganyeredkeun urang nyaeta ka alam asal urang anu nya wah eta laras kaulanun taku kituna pek gedean amal gedean kahadean gedean jasa amal urang anu bakal mentaskeun tina alam kariweuhan kana alam kanikmatan hartina urang teh ulah berat teuing ka dunya ulah kakonengan teuing wah yakin hiji waktu bakal pidangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana wah daya deui eta urang sepuh laras kaulanun
pangna dicalukan teh bisi lain bisi deui da bakal aya kajadian ama bakal rumpak caringin di buruan kan tenan geus eta mah geus aya ku syariat mah bakal ngaligincing mulang ka itu teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan dibungkus ge kudu hirup kan tenan kula kekena hati asa ditangtoskeun kitu is bisa geus aya gambaran ama teh rek bajuang dek melaan masyarakat di ieu kampung katingali ku hidup kasaksian nepi ka suwung jalma-jalma ngararungsi doh laras kula beak sasatoan jelema dihakanan ku si kalabaka amuing eta nu gambaran sabalad-balad naon pangasi kalabaka kitu deui menang beja genep bulan anu geus kaliwat di nagara Pringgandani aya hiji raja kakasihna teh Arimba Prabu Arimba laras kula tak ari Arimba teh sampun ngemasing pati tu makaning perlaya dah leres cenah mah aya nu ngaroga hala gitu menakwa Raja Arimba nagara Pringgandani Allah atos lajeng tah ai si kalabaka teh patalukanana eta Arimba sumuhun leres baheula Arimba dipenta tulung ku ama nyaeta pikeun nalukeun si kalabaka taluh tapi kabejakeun meureun Arimba sampun ngemasing pati tu makaning perlaya nya si kalabaka teh kamuh deui panyakitna teh kamu deui panyawatna teh mah ngakanan jelemana teh kamuh deui bijil deui kaniba bijil jelema denawa kaniba lainna teh ngagalaksa ka kampung-kampung ama teh deudeus ka si kalabaka cekeng kalabaka entong make jeung ngakanan jelema daloba keneh hakaneun sajabati jelema laras entogo geuseur keneh sok naon pamenta maneh moal burung dilaksanakeun nya aya pamenta nasi kalabaka teh heug kaula muarek ngakanan deui jelema tapi pamungkas anu kudu dihakan teh maneh ka ama teh kitu teh eta disangeman ku ama disanggupan doh ieu silakan malah sajabana ti maneh teh cenah pangejokeun sapadati mah tuh tinggali ama teh geus ngejo sapadati poe ieu pisan ama teh bakal dijemput ku si kalabaka ama dek dijieun deungeunana amuing sangu sapadati sama sapariuk Allah tak kitu sabenerna ama dek ninggalkeun alam dunya jelaran dek dihakan ku si kalabaka wah iya cara menang-menang Gusti patengatin merah patengatin selena salen pawarna barang ngadang bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana doh ieu inggih mun nirahangan dikakawadaling lisan mah sadaya-daya paralun malum anu disuhunkeun nu ninggali nu dipamrih hapunten anu diseja naon awon kapi unjuk tibatan Kangjeng Rama anu kedah dihakan si kalabaka sawios putra wae mah ulah hidup Ari amama geus pondok lengkah hidup mah panjang keneh geus cuet ka hareup pangnuluykeun ieu pasantren engke ka hareup laras eta
Sarira panjang harapan. ama tangtosna tiasa ngaos kana hate putra nah kinten-kintena putra bakateng termah hate Dah. Eta. kaelang-elangan ku salira ama sasat mautna dihakan buta Buat kaedanan. maut ama teh jadi eusi peujit si kalabaka Buat kabayangkeun wae panginten. oh ya ulah da si kalabaka jangjina moal rek ngahakanan deui jalma asa maneh cenah kudu dihakan anu pamungkas tak kitu ama eta teh buta ama Buta masuk luncalinci. ngaran-ngaran buta teh eta teh jalma anu sok lancalinci luncat mulang udara tidak taligada Jalan mas loba jalir buta atuh. putra ngahormat pisan kana pamaksadan ama da puguh panginten ama mah tara lancalinci Laras. upami dijanggian ku batur teh ujug-ujug percaya komo bari jeung buta panuhun ama Buta mah teh anu jujur atuh kulan sepuh. sawios urang ngungsi we ka Puseur Dayeuh ka Paman Winarpa ulah kase atuh meureun ama jalir janji ka si kalabaka da moal dosa Da ka buta atuh. moal ka buta mah ngan ama geus mulus tina hate Gitu Raden. Terus diniatan. dis diniatan pek bae da sarua pae Begitu kita. tapi teu kitu ama Kemau ayeuna mah. upami urang teu tiasa ngalawan sae ngahinar bae mangga urang ka Puseur Dayeuh ulah kase Tahu. ama teu sangem putra hirup Dah. tangtosna oge bakal kabayangkeun ama dihakan buta ulah kase lil pendra ieu inggih barang saweg nuju aya dina obrolan patugeng-tugeng antawis Rama sareng putra Pandawa sareng ibuna sareng sena nikah dina genep sasih nu parantos kalangkung sareng sena Bima nikah ka Arimbi teras apruk-aprukan temulih ka Astina margi gujrudna di negara Astina teh Pandawa sareng ibuna parantos maot kaduruk di balai sigala-gala padahal Pandawa sareng ibuna salamet nuturkeun lanak bodas Tuh. nyaeta kaluar ti leuweung Pringgandani dugi ka nikahna Bima sareng Arimbi Laras. di dinya Ngajod. Arimba ngemasing patina teh jelaran teu satuju Bima nikah ka Arimbi Laras. Sampurasun Amuing saha eta teh? Sampurasun Aduh. Eta saha dari luar boa utusan si Kalabaka kasep aduh sorana memantri baran. pindah Cing alih kenya. sangen putra masae urang kabure ka Puseur Dayeuh da lega di Paman Winarpa ge ama malihan bilih teu percanten di Puseur Dayeuh Cempalareja teh nuju rame seueur jalmi Dah. nah aya naon aya saembara Oh aya saembara putri raja Cempalareja kakasihna Dewi Drupadi teh nuju disaembarakeun katenan. oh atuh rame nu mawi Paling anu icalan milu gitu saya. nu icalan ngabreng wae kula. iya ieu utusan si Kalabaka Sampurasun Aduh, eta rampes asa apa? punten mangga Sora patanang tak lain. aya pribumina kitu Ah, rup cobian we ketrok atuh eta pantang. pangna didatangan teh eta dapurna ngebul Nya nuju nyangu panginten teh. sangsara aing teh euy Kalau sangsara kumari akang. Ih, poke sangsara. Pandawa
katamih ibuna genep tamih tiluan dewek Oh gitu akang. salapan jelema sangsara apruk-aprukan Aduh paingan kanyos atuh teh. tilu poe can mangih dadaran aing Dacan kararaban sangu pulang. can kararaban sangu ai dewek mah datuman meureun di lemur eta we bogol cau Eta geus make uyah saeutik nya kusaliara Ya. di wareg atuh ah. Nya. ngan itu ibuna Pandawa ngalempreh we digawir balih ditu Kita antos atuh akang. anu jag-jag teh dewek we da puguh dek ngadaek Kru Abrahem Rek putak-petik kali akang mah. Raden Kontea Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa lulus Datara biasa atuh meureun mah. kepruk-aprukan yang Pulang kabejakeun mah Pandawa teh geus maot ka mana-mana oge parantos nyebar kemana-mana muruka. nya kaduruk di balai sigala-gala dah heueuh harita teh aya nu tutung aya nu kaduruk Allah saha nu genepan deui nu ngadon milu hees harita teh tukang kiridit meureun teh ngilu Oh. sare. Atawa tukang tahu meureun teh mah. punten bangga saha di luar abdi saha di jero Aya semah kitu. Ih, Tidak ngaku apa-apa. leres panginten utusan si Kalabaka ya tenang Tenang Raden. tiasa abdi kalebet mangga kalebet kumaha jeblong hukumah. atuh kukumah pan aya pancuran didinya senang apa ge dipaku Kasenana nahaun yap mangga Sampurasun sepuh mangga lingi aduh nya bawa utusan si Kalabaka Loh, laras bulan. buta naon ieu teh nepi ka nyologodor teh Buta pancung teh. sareng saha abdi ya dua ekor Aduh, duaan we. sareng saha itu sareng pun bojo Eta atuh yap cenah kalebet buru nah geuning kagarwa teh nyebat ai ngaranna Ai Rukmini meureun teh mah. Sampurasun bulan rampes lagi dek mere semua nah acan ge menta cicing diuk lanang Da kudu basa-basi atuh. Kelana. oh iya garwa teh naon lah lain kakuring nanyakeun jeung saha cek jeung pun bojo tuna saya ngomong di kamar karep we Oh. Banyak garba dari suang. punten kumaha wantu nya abdi teh sepuh ye mangga katinggal ti katebihan puran bumi anu ngebul hasyep ti lintang ti ieu hiji Iya we hiji kurang. nu sanes mah kararosong ieu kamararana jalmina teh nah ieu teh utusan Kalabaka atawa lain Dah duka ya naon balik deui ah naon nyawa ni bararaeud gitu Meni baketut akang sedih. karena ding gitu da moal ngeunah dibarena gaing kelanan ulah ka suudon Bawa ka suudon naon teh. Ih, buat teh keur meunang kareuwas teh. ada rarek deui tuleungeuna euy Ya. Ai sengita mah sengit tahu teh. hapunten sepuh ieu abdi kumawantun ieu oh mangga leuwih oh ngadeg-deg kunaonnya agak ge Laras duka teh mah. liliniun meureun Panyawat tos sepuh mah kitu. kaget kun nirahan ningali ingkang sampun prapta
jerapa gempur ogeku tanda tanganana ieu dua jalma Doh. nanti kakawat daleng lisan wilujeng sumping kulan wilujeng sumping mah nuhun lan wah dora Silakan. tidak nyuguhan lagi mau ngeunah Kawas Ridon. nah kan pika baketut gitu lho Hasyum Nya menit teu tah di mana nyuguhan teh Budi kudu marah mah kudu bear budi nanaon ge. Tapi bener teteh. sing apa nya Ya maka datangan semah teh kopi teh kudu meuli kan. nya punten kulan aki kumawan tunda abdi mah Ari teh mah beli sorangan kopi. sanesna naon ieu dongkap ka dieu teh kulan Ada mekep. kalayan punten bilih ngaganggu ya enten mangga saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana Dah eta ulah. abdi lah akhirnya Eta Pak. saha yang abdi Aduh. nah Aduh, Pak Aher. jenengan batur dipake Pak Aher mah gubernur atuh. Pak Gubernur eta mah oh eta teh Gubernur Jawa Barat, Pak Aher mah. Ahmad Heriawan teh Eta singkatan disingkat teh Pak Aher teh. Dupi itu anu pengker ayo ting ting Manya ayo ting ting. ayo tungteng mereka mah Ayo ting ting tapi kata disuang mah. Uya tentang meureun. Bukan tapi kan nyologodor gitu ayo ting ting Urang mah dicicido atau karimalakan impun. sumuhun bade angkat ka mana numawi abdi teh nuju nuturkeun inung suku aki nuturkeun inung suku sumuhun sakaparan-paran ulah Tepuguh nu di jugjug. tepuguh nu di jugjug abdi teh ulu Allah. Aya jelema kitu. dupi ieu teh kampung naon kulan muni Asa sararepi. sararepi pisan kampung pale ditu di dongkapan teh ku abdi dibukakeun teh pantut teh aya naon aya ti kotok teh unggul Aya gelung di juru teh. ayamna teu aya domana teu aya 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 gelung. ti kotokna haneut keneh Aya gelung jeung haneut cot. keneh ngan beda ti kotokna teh koneng nah dari ayam nu ngisingna saha aing dikotok jelema kesini. Aya jadi salira teh wah tebih abdi teh kulan Di mana? abdi teh rakyat Astina kulan ulu Yastina bening. Rakyat nu gening tebih mawi kulan eta amuing teu aya naon-naon di jalan nembe nah aya naon gitu ulu Nah aya ramean naon gitu. seun teu aya naon-naon teu aya lah nuhun naon yo nuhun deh salamet anjeun Sakitu ge salamet. Sugan bilih teh can uninga ieu kampung teh diranyah buta di Goromol ya teh mah. anu dipingpin ku si Kalabaka ai Kalabaka teh beuki daging jelema kanibal Kanibal teh. barayana Sumanto beureun Bisa jadi. Ais mata makan ini. Alona beureun. Khusus ulu tah unga pengkolan unga di nusuni teh balad-balada teh sok mararegat Marakat jadi begal teh. buku harta bana. ngabega geus puguh harta bana sasatoan mah ingon-ingon kebo sapi domba ayam Ngagoromol burukan teh. di ieu tempat lah leres uluh paratos sabaralami lah ti saprakna maotna Raja Arimba we Raja Pringgandani Didinya papan paehna teh kudu nungan urang eta teh. geus diomong-omong eta mah Oh bisi. lajeng kumaha ki tah pae maotna Arimba teh si Kalabaka teh katalukna eta kasieuna teh ku Arimba kabejakeun Arimba maot jadi panyakit ngahakanan jelemana teh kamuh deui biji deui Maceuh deui. lain karareueung nya atuh naha sanes angkat ti ieu tempat ngungsi
Sumohon. nyeta kaula teh berjibaku maksud mah bajuang hayang nyalametkeun masyarakat di dieu Sika kota. demi keamanan demi balik deui ka asalna ieu pakampungan hayang repeh rapih deui kaula teh sanggup cekeng tongakanan anu lian hakane kaula tapi anjeun kudu janji moal ngakanan di jelema Hitung-hitung. nyanyangupan si kalabaka teh Hitung-hitung tumal. tapi hayang kudu dibarengan ku kejo cenah sapadati mata dua padati Om Wing. ulu Nepi ka kitu teh jelema. parantos genep sasi pengen leres lu dupi salira sen biasa we abdi mah bade Jajaluk. manawi gitu jajaluk Jajaluk kakang. manawi gitu manawi aya naone kulum-kulum sampeu gitu kangge ngagajal ieu beuteung abdi teh lapar Erek barang penta kang. aya sanggup poe ulah Aya-aya. ulu nyaah teuing Gusti tobat mangga teh teuing kalaresan nyangu teh dua padati nyetakeun si kalabaka teh urang nyanak we urang nyanak mangga da moal saeb mangga teh teuing nanging da sanes abdi wungkul je sabaraha jalmi mangga salapan Cing. salapan jalmi anu sapali mangga lempreh ditu Aduh. Salatri. salatri panginten kulan istri hiji pameget 8 Om Wing 8 istri nangan Gerenya euy Nyeho. dewek tiluan meureun jeung bapak Bapak. panawa 5 jeung ibuna genep jeung 3 sabaraha Jadi 20. nah teu bisa ngitung sabaraha nanyakeun Jadi 27. salapan tak kitu bejakeun ya bisa teh nyaho bejaan ku aing Bodoh. manehna teh nyaho Teh apa bener pirage. Pirage 3 jeung salapan jalmieun kulan Wah. ai Irawan buru-buru Irawan buru-buru pangmincukeun Irawan saya mangga Kakang mah di dieu. sabaraha jalmi kangge salapan urang langkung kan palinten 5 mah nya saya salapan we langkungna ieu saya mangga Jadi 18 kan. Anu 8 teh atuh. tidak beureuna kudu nambah Kudu nama. Da nu 8. mau juragan Bima mah wah Wow. Batur sapiring. sapinjuk teh saeuap we deui Batur sapiring ya genep. alah Wot. Alah. Wayahna kas ieu jang sanami teh nulres cepot lah. Cepot. Abdi dawala wayahna nyumput teh nyumput. Naon lah? Eta si kalabaka utusanna ka dieu ngeglendrung sorana. Wah. Wot. Dan tong ditemalan tong ditemalan. Hayang dihakan. Kalabaka teh. Kalabaka. Lain kalabaka teh mah. Nah, kalebok. Kadudungan nepi ka kitu situ. Sanes eta teh sing rerencangan abdi. Bulan rerencangan abdi nyusul. Gitu. Amuing. Atuh cenah ka dieu. Siap ka dieu kan? Datan nirata ngademane pakulingan. Datan nirata ngademane pakulingan. Naon Agak kenaon atuh ieu. Debu buku. sia. Tang kaleket. Meni kaleket atuh. Inung aing geus teling. Udah rese nyo. Mun urang mah mawah heula sabungkus mah teh. Sampurasun aki. Uluh rampes. Amuing na ieu aya jalma nepi ka kieu awakna. Oi, nepi ka sembada kitu kula. Saha kakasih teh kulan? Hi. Ngaran pula Bratasena hi. Bratasena seun ugi. Wah. Jaluk malum hi aku retat
bisa tatap yoga kayak ulian. Ulah Orang bisa tatap yoga kayak ulian. Maaf. hapunten tetiasa sopan santun saudara teh. Tetiasa Oh, sawi. tetiasa tata titi teteh. Rekenta mukul pikanya. Iya, kasumpingan rerencangan ieu teh. Kula teh jalma lapar ge. Wah, Apruk-aprukan. jelema kalaparan. Boga indung ayeuna geus teu eling. Salatri tidak kalaparan. Anje jaluk kaki. Sugana aya dahareun. Haya nyanguna dua padati ulah. wah bade Dua syukuran. padati. Muhun. Ajan. Bade syukuran teh nu. Mangga nuju dibungkusan kulang. Nuju dipincuk mangga teh teuing mangga. Mung nya kitu we panginten karo uyah. Teu naon ki. Asin ge as. Anu penting kaganyel beuteung ki. Asin ge kari hulu. Ayagan meuni di jalan oge pan sagara dirawe. Ah, bade akan we. Cara abdi saliara pan abdi lumayan. Sagala seneng mah Iya. jangan ganjal-ganjal wae mah. Gusti Nu Maha Agung. Mangga kulan. Kuatir. Kurang barengan abeh tereh atunya menak saha kakasih teh. Pratasena. Sumuhun mangga di kantun sakedap. Buru-buru kasep hawatos itu. Kan. Naon? Nguningakeun teh nuju prihatin aki-aki teh. Sanes mung manehna wungkul agan uningaku nyalira. Kampung ieu runtang ranting bumi wungkul geblak-gebluk pantau wungkul katebak angin. Laras Ya memang eueuh jelema ka mana? suwung ieu teh kampung teh. Upami ditinggal kana kitu matakeung. Matakeun. Naon keung? Keung eueuh batur keung teh. Keung bari teh. Heeh. Alah, Paskara kempul. nguningakeun di kampung teh geuning aya nu ngaranyah agan. Kalabaka jelema di hakanan Usaha. ku si kalabaka. Kitu teh. Eta manehna nyangu teh cenah keur maraban si kalabaka eta aki-aki teh rek dihakan. Kitu teh. Berjibaku keur nyalametkeun kampungna hebat eta hate aki-aki. Bersih, Kang. Bener Geus kolot naik kolot urangnya are-are. Saha. Nguningakeun pan ai kalabaka teh cenah kasieunna teh ku saha teh Raja Pringgadani teh Saddam Hussein. lain. Anak Arab teh Saddam Hussein. kopi anan. Lain. Kopi anan mah ya di panggung Uti. Uti dah hidup. Agan kasieunna eta kalabaka teh ku Arima malahan eta teh raja patalukan Arima. Apan Arima teh maot ku agan teh. Ya. Tak kamu deui panyakit ngakana jelema teh kulantaran nu dipikasieun eueuh. Jadi manehna teh Sunek diakan si kalabaka manehna aki-aki jadi tumal ayeuna teh. buru-buru bawa kejo. Hah? Kejo bawa. Hidung aing geus langlayeuskeun. Aing dek dahar di dieu. Anterkeun kejo ka si ibu ka lanceuk aing adi aing. Di mana geus dalahar si Arjuna harewosan jelina tuturkeun kitu aing. Urang tepungan si kalabaka di mana tempatna? Abdi mau mangiring. Milu sia. Milu. Heulakeun ieu deungeunana. Sia dicacag wae. Aya kasieun betul teh. Sakitu tuturkeun. Astra jinga dawala ngagemol tuangeunnya tanah sangu. Atuh Bima dina danget ayeuna teras lumampah kasela bengkah tempatna kalabaka kitu kaayana malihan sareng sena balake serakan tuang leueut ieu ibuna sareng rakana Bima oge rayi-rayina Leres. kempel di pertapan Inggih. malih Arjuna di harewosan teh giat nyeta nuturkeun rakana Bima Wallah.
ngajugjuk kasela bengka inggih sasatna bade nepangan kalabaka bima ngagidik pati jiwa raga naon akang teh lah sebut teuing dahar itu kade kamarakaan pakai lempang nyeri geula nyanya atuh alah nyaan ngeunah dahar wah bakat kulapar mah kitu akang saja bada tiba kati kulapar ridho nu merena teh ikhlas nu merena tah kitu euy naon akang kalarasan ieu naon akang teh Bapak Gubernur nya hoyong ngobrol jeung sabak lemur Bapak uruk mana malah Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh apa daerah teh bade ngawi Oh. akang teh di panggung wilujeng ka Bapak Dadang Nasir Kabupaten Bandung ya ka masyarakat Bandung nya ka Bapak Bupati 371 hiji Dirgahayu Kabupaten Bandung Dirgahayu tilu ayeuna Citarum parantos dikeruk parantos di keruk Cieunteng moal banjir ayeuna mah moal banjir ulah ngan ieu we jalan ka Rancakole nepi ka kieu duh Pak Dadang Nasir ye nya da berkah aya jalan provinsi lain sanes jalan kabupatennya kabupaten oh ya keun oh da ai di omean usum hujan mah beak deui mun ku hujan oke ngadaguan usum malodonya segala rupi ge bertahap atuh luar biasa karek sataun nya Dadang Nasir teh ye setahun tapi janten Ais Pangampi Kabupaten Bandung tapi prestasina kan oh menang penghargaan di presiden euy di presiden atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras laras penghargaan ti wakil presiden sumuhun dina ngabina Karang Taruna terbaik terbaik sa Indonesia nuhun mudah-mudahan sing langkung ngaronjat komo Bapak Gubernur mah wah Bapak Gubernur masyarakat prestasina 43 penghargaan di tahun 2008 2008 2010 sumuhun bayangkeun 43 penghargaan wah mangkaning tilu luhur wungkul teteh dulu katengna oh tak kitu aing ngaran-ngaran tamat masakola tamat dididik mah didiknya bari jujur nya atuh nu pati-pati jadi gubernur upami masih kene polos mah mun teu saimbang jeung nuhun wilujeng Bapak Aher laras Baher Pak Ahmad Heriawan teh tadi gedong dhuwur kali sambung pagulingan iya sepi papetetan samya murad samya murad aling bing lanjar manis sakilatan cakatigas kumangsa geus banglus lampahipun bim
Arya Bima utawi Raden Bima anu ngagede ngajuk-juk sela bengkah teneng ludeng hanteringrang dina ngabelaan sasama hirup itu kaya nama kasarius Duh, iya iki. di marga sopana marga jalan sopana las pring ganding ansala Iya iki. ari kalabaka teh antek-antek lain hiji lain dua malah puluhan aya nu diutus ku ye kalabaka pikeun nage janjina Ijrapa nyusul Ijrapa ka kampung ahli cakra itu kayana eta tangan kanana Duh, anu kakasih nanyata kala nyungir diwali parantos jigra-jigra kemanikan prataka cia-cia duh, airing sedanten lah dia bala tamah hangkut buta iki. kepapak kening pentrong ledia bangsa Diu Ya iya. Baraya bangsa Denawa ya pamili bangsa raksasa Duh, aya naon. Gula. hayu orang salarya sapilungan pikeun nage janji kasih Ijrapa sabab dago-dago kudunungan urang nyata kalapakan teu nolol tasi kurang ajar. Wah, hege. Kumpul. Iya, hege. Gula mangga. Mangga ada. Joge getret, tete kulan aya naon. Mun Pakai jaga garo perangkat eta. adeu meureun. Mun urang mah diangir naon sing sehat. Dararamang sadayana. Aya pangesto. Kulan Aya pangesto kulan. nuhun hari damang mah. Kumaha salira damang Cekal. nuhun atuh. Eta enjing keneh bade angkat ka mana kulan? Jadi tukang kiridit ayeuna mah. Ngiridit ke naon? Tegang Rek jari. nage janji cenah si Ijrapa bejana poe ieu cenah pada lohor terek masakeun sangu dua padati. Oh, kanggo saha teh? Keur dunungan. Oh, dunungan. Alabaka. Oh, Ada dunungan mah beuki daging jelema sarua jeung uwi. oh kanibal atuh. Ah? Mun kabina-bina teh.
eta daging jelema teh aduh paling beuki na makana tungirna atuh darah aduh luar biasa rangu tungirna mah kana naon boro-boro asakna atahna ge ngeunah eta tungir jelema aduh kata seri alah kebayang deui eta aduh rewek mah naon kabayangkeun aya pejitna alah heeh pejitna goreng singgaring goreng singgaring eta pejit teh geus garing tuluy dipais dipais heeh cocok make surawung make bawang beureum bawang beureum cocok atuh ditambahan ku sereh aduh sengi purlukan kamper saeutik aduh banyu rek ku oli rem aduh Gusti nepi ka teungeunah teh ya cocokeun kana lomari geuna heeh teunan sisi jalan kangeleng ku ojek keprok ya inget moal teh nikmat teh mah pejit teh bener nu ngeunah teh keprokna we neuleupaes kangeleng ojek heeh taulah oh saya ngajak-jakeun awak ye etang olahraga etang olahraga we pangalusna Sana digantungan kata Utamina ulang hidup Utang lampah dicengklak Yuri saha eta tuh nari-nari daun-daun Ila teuing atuh tapi kaget malah datang ada raja dari belakang kata-kata ya babaturan mabok ngagoler tengah jalan bawa ka ditu ulah pika sabeuleun tatangga mabok anu mabok kana dicium mabok diasuh balaga hayang katangar ajragan bari mabok hayang katangar gedengkeun dari mabok teh ku agama diharamkeun ku nagara teu meunang keumana balaga hayang katangar ku Pak Aher hayang katangar ku Bapak Aher Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan hayang katangar ku Bapak Bupati balaga hayang katangar ku Bapak Bupati hayang katangar ku Bapak Dadang Nasir hayang katangar ku Haji Nana balaga si Buntung balaga hayang katangar ku Nulalajo Nulalajo ngadaguan balaga moal moal di balaga rayang teuing moal di balagakeun balaga lebar euy ade naon aya sia mabok demi Allah anjing naon tong neleukeut lo ka aing demi Allah aing keur play tentang miras mabok hah nginum tong ngajebean ka aing atuh banget maneh jiga tomcat euy tong digugu teuing we jalma mabok kabong nu mabok demi Allah tong macam-macam ka aing aya macam-macam didodet ku aing demi Allah bejakeun ka aing adang pelek ye adang pelek Ciparai teh eta mah
baheula mah adang galeng aing ayeuna adang pelek aing geus bawa ka ditu jelema jadi ari kanu maboknya ari pamajikan darah dicium ai anu mabok dicium daun aduh eta bisa lempang ke aing dibawa ka ditu hade goreng keur babaturan goreng jeung dulur ku aing borok-borok papan jati da jeung ayo sia kurang aja Pangkurip sok ampihan pakai batu segala hawa merentetnya tak gendong kemana-mana aduh eta biwir nepi ka jebewe sih eta Ari apa nanaonan nanaonan aku budak serikeun Ari apa nanaonan apa neta teh almarhum Basyurip Basyurip gitu Oh eta teh Basyurip boh buah nya eta mah Basyurip lamun abah mah abah syaratnya banyak montong jujuri ka kolot montong gitu bisi dorakan sia teh ka mana boh teh ka mana boh bodah rek ngungsi ngungsi ka mana boh pan gunung geus beak ku jelema di tuaran geus gunung pasir geus bulistir geus eueuh pitempat tempat urang cicing rek di mana sirah cai geus eueuh ngoletrak dekau tenang ku jelema teh diusir Ari si mak ka mana boh paninung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum Indonesia mah baru porno kena pais belut Morokan ranginang meri setrum teh Ari maot teh naon boh iya bong bebenyi abong budak hari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah kuno kagungan Oh jadi Allah bogohon ka si mak murukan Allah teh hari Allah teh nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina jangan nu kabogaan delman Allah teh murukan jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana Oh gitu boh aduh bener urang ka Allah teh yuk si eta mah rek naon ka Allah urang nepangan emak nitah modar ka aing murukan Allah teh lurah meureun si eta mah Abah daun hayang di baju boh hayang di baju tong borosia aing henteu Abah daun hayang dahar khawatir budak kayak gini berek babak kayak gini lain lapar meureun khawatir Abah daun hayang disunatan alah mun urang mah masalkeun hayang disunatan meni nyeri kana hati nyeri kana hati jaga sunatan Abah daun tong seserian Abah carik belum tina sedih jadi henteu aing Abah daun hayang ngising Abah begitu salah Bangereut anu barerat kami mah kangen kumpul dulur-dulur kula jaga
ngagakeun semua pangabaktos Gusti Diterima. diuk sae mangga Calokan batur-batur. oke bos Oke bos. Dah. hey my brother everybody come here Come here. let's go Let's go. come on Come on. kemari kesini tadi Haji Ngartieun beurnya euy. Hanas aing Inggrisan aing. Aduh ngah. Sokaya. Nanya ka nyangakeun semua pangabaktos Gusti Diterima. lan Diterima. maksudnya waduh eta sakitu make sound system Oh, sakitu mah beradagan. diterima Bos, kari Hah? diu. Diterima. lan Aduh. Kari diu geus. diterima kalaka ungut-ungutan tanya ke kene mah. naon cenah astagfirullahaladzim Sing toongkeun ayanya. diterima belegog Nges, kari diu. ah nu leres naon Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain naon. Bapak maneh maot. anjing Kumaha kadenge nasi. lain bapak aing maot belegog diterima Be, iraha maotna. aduh jadi Ganti dibere nyaho jeung tatangga. Ini teh beja-beja mau teh. eueuh nu modar aji Hayakeun SMS. bulan eueuh nu modar aji Eueuh. bulan Para warti. eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji aji eueuh nu modar Oh, tos 2 minggu. aduh Akan kita kok. Lain budak nanyaan cenah. Geus tong dicengcerikan nih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Katuturkeun urang. masih awe aji tah gitu amin gitu Beki parah. para aji para Kunaon teu damang heula maotna? eueuh nu modar Hah? eueuh nu modar Oh, liper. Aduh. Eueuh nu mau. eueuh nu modar aja Atuna sanes ka abdi kapungkur nuju meneng kene. Dai penyakit liper mah gampang. Enteng bari ubang. Enteng pisan penyakit liper mah kuhahanyiran. nyaho aing oge ngadeueuh nu liper is Kuhahanyiran. Mode balut. nyaho Ih, belut. Harmis. Harmis. Tah, anu langkung sae mah cenah kututut. Kutut. aing ge nyaho aji ngadeueuh nu modar Muhun kututut. eueuh nu liper aji Is, tutut. heueuh nyaho aji eueuh nu liper Ih, tutut. Dibere naon ke tukang di pasian terang tutut teh nu liper Astagfirullahaladzim. Atuh lepat paingan tuang rama maot da lepat obatna. Kadahna liper teh kututut der kutai ucing. Dari kutai. Pikeun ulah dibere naon. Dari kutai. sami we sareng ngaracun ka tuang rama Allahu akbar Ade pikeun mah. Dari kutai hansip teh bu. masih awe aji kieu ngah ban gagantung maneh Tah kitu atuh sakedahna. si aji gagantung maneh sakedahna Leuleur kutai maneh atuh biar. tuh cile di hareupan aing nu ti heula Ateuing pikiranna kumaha. di tukang diukna Tukang. di tukang diukna Toel gitu. di tukang diukna Naon? Di tukang diukna Tukang. Karang tukang. kututut. kana tutut deui Di tukang diukna. Hei. Naon? Di tukang diukna. Di tu astagfirullahaladzim. Kututut. Hei. Naon sih?
Mana teh kain teh Noel ari ngomong henteu. Itu teu ngomong cina aing. Di tukang diukna blegok. Mung aing merek di tukang diukna percaya ge kitu teh. Pati tadi kayak gitu teteh. Tetap merdeka. Penggunaan dijajah Oh, goda sia teh papatong. Cre dina irung aing. Kumaha deuleuna Bina-bina teh kain teh kawas kasasama. puas. Kabina-bina teh sia teh Puas. kawas lain ka kolot. Kabina-bina teh sia teh kain teh nepi ka itu. Puas. Kabina-bina teh aduh. Kabina-bina geus anjing. Puas ya. Aduh, jeung nulak cangkeng welin. Meni kawas pamong praja nulak cangkeng. Aduh. Naon sih teh? Naon? dengan ponok nengge tembok. Da sana. Naon nolo. Naon? Aduh. Wah, Naon sih teh? Alah. rasa. Naon? Aduh. Gini aya Gusti. Ari geus am. Sugan teh kapiting. Dunungan disangka kapiting. Dunungan disangka kapiting. Hare-hare we sia teh. Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Tutut. Anjing kana tutut teuy. Aya pikir saha naon Gusti? Hah? Aya naon? Keheula. Ulan Keheula. mending ayeuna. Nulah di Ke maksud teh geus nyalse. Nah, dayana ge terima. Daguan. Kesini Pesan siapa napi tos ka dieu? Aduh, burukan Cina. burukan ganti-ganti manehna beureun. Enda hayang miluan. Hayang miluan. Miluan. Barukan arek dibawaan padahal mah Gusti ge. Nya. Ada hayang miluan. Cek Gusti oge nya. Wayang. Hayang miluan ngeunang. Situ mah pikagalahan Gusti ge. Nya. Mami abdi kasepnya. Henteu. Ada. kiri hate Ting tung tang ting ting. Abang lain grup main. Abang lain sore. Kadang ngobrol we aing mah diararan teh. Komodo da si eta mah tara ngadukung ka aing. Ngariweukeun ari si eta. Awas nu kasurupan sia teh. Bina-bina teuing ae. Allah. Aduh itu sagala ditubruk. Cing topi nakal huruf. Bina-bina teuing naon sia teh? Wow gede. Macam mana budak dah kau. Naon? Macam mana pula kau bulutak bila itu kena sirawat. Mana emang ngomong teh gitu euy. Lain urang Jawa Barat. Mun bebeledagan jeung eungap madeng ini gaing. Urang mana maneh? Kau tidak mengerti awal dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Urang Sumatera Utara, Pak Ingo. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Tegodo cenah palu. Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila.
eta Manila beleguk atuh. Eta mah Oh can ngartieun meureunnan. Akar 2 bulan. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abi ada Sunda mah. Curik teh sia. Naon? Ning eta bisa ngomong Sunda biasa. Nah naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heueuh nya. Panggih. Jalan ti Batak aing mah di mana? Ti Anir, ti Ada. Di dengeteuing. Kumaha ieu teh Gusti? Wayahna. Ayeuna urang nyieun taktik lamun si Idrapak keukeuh peuteukeuh ayeuna teu daek dibawa disagrogeun ka dunungan urang nyata kalabekat. Kabeh urang kampung ahli sakra. Jelema-jelema anu aya di ahli sakra beakeun kabeh. Hakan kabeh kumane. Ya. Beres Gusti tos lapar abdi ieu. Halo hoyong nedak ieu teh tos lapar. Si Idrapa teu wani urang pencit halita. Sae baga-baga sabab dunungan urang kiwari kalaparan nya teh hayang ngadahar tutut. Upami tiasa eta tutut teh dipais. Kade ngalana teh nya biasa disair. Umat ulah dikepung eta tutut. Lamun bisa sakabeh kampung anu aya di dinya urang didahar sabab eta ngeunah pisan sabab komo dibungbuan ku tutut. Luar biasa eta tutut teh. Anjingna jadi riweuh kieu ngomong teh. Nya ngade ngetutut, nya ngade ngejelema. Aduh aing. Gusti, naon? Tingali aya jelema ka dieu jangkung gede. Wah, Aya jalmi ulah. Eta utusanana meureun. Geningan aya jelema jangkung badag. Jega-jega nu ngeunah keur kaula dihakan ayeuna. Mabok mangih korowong. Nugar cadas mangih emas. Kiwari aya jelema jangkung gede jeung lobaan datang ka dieu meureunan. Itu utusan ti si Idrapa. Kabeh nyingkah heula bisi eta jelema sieun kurang sakabeh wayahna nyumput sawara dina waktu ayeuna ieu. Urang hakan cepot. Aduh, ada rinit borek ngala tutut ye. Wah, ngilu ngala tutut mai. Namana teh ini? Nama sieun kabdi mah abdi majamin manis. Aduh. Majarkeun teh manis. Manis nanahaun saya teh beungeut sakitu jiga jahe menang mekrek. Alus kena jahe menang mekrek Gusti ya. Heuh wayahna. Datan niratang ngademan. Datan niratang ngademan. Eueuh mangkulingan ran. Denira. Wah, Jelema mani gede. Anjir. ya. Aja kaget anjeun manusia. Wah, buat teh kareueun atuh. Nah, jelema teh ngageremna turunan Bang Bara gitu. Bisa jadi. Orang gerem. Aja kaget hei, tenawa. Anjir eta sora. Sora. Wajah kaget hei tenawa. Wah. Ai sia nanaonan? Ini teh sorana gede resep. Resep teh. Sa ngaramane? Anjir eta sora. Sora ngaranna. Kamu dalang mamangsa muda. Kaula ngaran kala nyungir. Kala nyungir. Bener, ari anjeun. Ngaran kaula Bratasena. Hah?
Bratasena. Orang tahu Bratasena. Wow. Nah, aing teh kahareup aing silakan. Baik kumaha. Mencarekan kudunungan aing kahareup. Kumaha. Saya yakin tinggali guntuna geuning karangekeng gitu aing. Gitu akang. Kalawur teuing euy. Akan mah kumaha nasib be Kang. Nasibna aing. Percaya ke Juragan Bima mah. Oh hey. Anjir Gusti. Naon teteh? Aya tomat. Curi nyebut tomat ka aing. Buat kakang teteh. Alah beres Gusti teh kadang ngelalap aya tomat mah. Aduh. Dan Buat abis. Abot. ieu mudah-mudahan balad-baladna kalabaka teh. Iya. Bisa Iya. jadi. Bisa jadi teteh. Alah aya kacang panjang. Buat kakang teteh. Ini karena eta keluarga sayurannya. Buat kacang panjang kawing. Keluarga Kalau kasih mah kacang panjang kaing tomat. Kajuragan Bima nya beuteut teh katuncar. keluarga lobak bisa kena. Leret ari rek tiuk teh. Sugan teh eueuh gawir. Jadi we cilaka. Percaya gawir. Sedangkan gawirna teh jero. Aya gawir. Kanaonan bari lagi. Sia ngomong jadi kitu. Kunaon? Nah akan ge pilueun kitu geuning. Heuh, nanti jadi kieu. Ih, gara ning ulah gitu atuh. Urang cimuncang teh kitu. Denungan kebawakeun. Heuh. Aya nu geus. Ngaran anjeun Bratasena. Iya. Ari eta nu tukang. Sokan. Tapi Ya. Saja. Nya. Ditanya ngaran. Peri Aduh. Namanya Peri bemetak itu. cepot ngaran kuring mah. Hah? Cepot. Cepot. Repot. Anu tukang. Abdi Dawala. Sa? Dawala. Dawala. Naon dagu. Dawala. Meni goreng anjing ngaran teh Dawala. Jurik siapa nulis aing. Daken bae atuh nah. Da kitu ge meunang ngabubur bodas. Ah, paling isi emang ngabubur sutan. Nya yang ngaran Dawala. Si Jurik. Lain pikageuleun. Mae lah ngaran kuring. Wah, goreng mah anjing ngaran Dawala. Batur mah Peri, Anton, Anton Deni batur mah. Paling goreng ujung. Dadi. Oh. Naon dia? Dawala. Si Jurik. Pengen sang Anu liteung ngaran aing. Ini Dawala makeun euy. Naon anjing ngaran Dawala? Dawala. Gane sia teh. Situ ngaran Dawala. Atukeun bae. Udah goreng mah nya ngaran Dawala. Ih, sia teh. lain ku Abina-bina teuing. ku cedihan jelemanya. Naon di akang? Naon? Dipikir-pikir ngaran sia Dawala. Kang pepileueun atuh biji. Yang pilih pemberian musuh. Heeh, pabarian mah musuh ngahina atuh lacek-lacek teuing mah ulah. Anjeun di mana? Aing saking kampung ahli cakra. Hah? Saking kampung ahli cakra. Wow. Ya. Ahli cakra. Iya. Rek mana aja? Aing rek mangihan anu ngaran kalapaka mana? Aing geuningan nanyakeun kalabaka. Iya. Lamun maneh apa kalabaka teh dunungan kaula. Nu dipunyung di dama-dama ku aing naha maneh susah sisi sia kadunungan kaula. Anjeun Bratasena. Dina waktu ayeuna anjeun geus teu sopan wayahna ku aing rek direcak-recak dihakan ku aing. Wayahna anjeun geus serah bongkokan Bratasena. Geus serah bongkokan sasusah sisi kadunungan aing bangsat. Hah? Di mana dundungan sia? Wah. Dek naon? Aing hayang panggil.
dek naon aing hayang panggil sabab aing nganterkeun dua padati sayo Duh sangu tuh. keur naon aing wawake ti siap lah ya ulah dibikeun ieu mah kandungan urang-urang hakan ku sarea Beres Gusti kan abdi mah mau ngakan itu nu belah tukangna. nah Sieun teh pangaranna Dawala. Aduh. Iya ngaran Dawala. Aing kemas-kemas deui ka Akang teh jelema. lamun aya masalah aing gelut mah jeung sasaha jeung si itu aing Ragaji celina re. gaplok ku aing sungutna gratuman ratasena aing ya kaulah bawahanana wawakilna saat sana dibikeun kandungan urang mana sanguna oh iya anjeun antek-antekna bener alpati balapati utang urang deuk bae bilang wayahna sia dipaehanna ku aing kurang aja dinulega jeung aing pisan modal sia Nah, tewakang ganya naon tuman. tuh bagian sia Sok lain. aing mah teh yang ting mah karooh pek lamun sia bogoh mah mah aing mah karooh Keracium ganya. gara-gara ku sia kitu Mal karooh gitu kan. mah karooh teh bejan beungeuna bejan aing Sok. Ulah karo. Pencet terkait lak-lakanana. Tewakang. sah seru gorengaran teh Cik lu benerna. Lamun teu ngabejakeun sunut. Ngawas saha. sah nu gorengaran teh Kasieun. Naon emang Dawala. Ai kasieun mana gede tuh. Da abdi mah heureui. sah seru gorengaran teh Mang Dawala mah meni gede ambak. Meni Meni teu memasukin hatinya. meni teu sabar. Tapi mah heureui Mang Dawala, ieu mah nami anu pangsae-saena di alam dunia nami Dawala. Sieun teh kan. Sae teh Dawala teh. Aduh, Mang Dawala meni ganteng. tong sakali-kali deui nya Moal Mang Dawala da abdi mah heureui. Banyol. heeh nya Ampunten Mang Dawalanya. sami-sami Mangga tuh Mang Dawala. mangga Sampurasun. rampes Sopan tapi. Mang Dawala. Sugan tetos tebih Mang Dawala. heeh Oh, anjing ngaran Dawala. Dawala. Siap. Alarasani Raden Arjuna parantos jagjag Doh, leres. saparantosna tuang balakesakan Leres. nyata nyusul rakana Arya Bima Hengge. anu kiwari baka beto tamasang sedanten ulah dia balatam tamah hangkot buta Wah. mangkulingan Tatan nilat tangan temane mangkulingan teuing Kakang Bima Loh, leres kula. geningan keur dihurupku sedanten ulah dia balatam tama begal digana Sumuhun tangto. rupa-rupa keur rek neang Dah, si kalabakah yang nyaho kumaha juntrunganana kumaha gedena kumarupina. kumaha rupana Leres. Kakang Bima orana ingkang bakal ngabantosan salira kaula Arjuna Duh. ayo sawiji-wiji huruf euy Ya aja kula.
syukur heula. Sia. Lamun gomplok. Wah. Anjing, jago aja. Wah. Wah. Hebat geuleuh euy. Teu sangka samangka meuli teu as kitu. Waduh, tina naon teh samangka. Aya eueuh. Maju batur. Ayo lo kampung. Sini mah kampung. Awas Kang. Alah, sia rasa ke dia sok. Woi. Awas, anjir macok. Nah macok lah. Kawas bangu. Siga beo. Oh, beo na. Woi. Wah. Wah. Namanya bil. Aya anjing kena jubluk. Hakan ku sia teh. Ha, sia kapanggih deui. Bapak, Sok sia. tulus. Tulus pencit teh Kang. Tulus sia digule teh ku aing. Cocok lah. Ngahina bae. Rasakeun sia Bang Dawala. Sok. Anyar ka jurus teh. Wai, Wah, anjir hebat. kuat. Ditunggu malik deungel ka aing. Sidik teu keuna we nya. Merukan keuna berarti teh. Wai. Wais. Aduh. Hebat dulu. Dengeuna teh jang. Wais. Rasa. Sidik teu beunang. Lain nanaonan. Diwatir kieu. Jalan makan sentet. Wih, anjir hebat cuy. Hebat bener euy. Woi batu. Alah. Karasa berenceu. Kumaha kerasana? Alah, Bang Dawala. Posek sia. Alah, ampun Bang Dawala. Ampun. Kaiten batin. Tolong euy, Ampun modar sia teh. hai. Alah. Panuju teh sia. Weh. Posek sia. Ampun aing ampun. Ampun aing ampun ulah ditonggeng-tonggeng dia sia. Cara biasa aing ditonggeng-tonggeng dia. Minta anu biasa, ha? Ala sunah. Anu standar we, anu standar. Standar.
jagoan ngarempuk geus ya. Wah, coba. Woi. Ya. Woi. Wah. Aduh. Mata seueur. Nyilak kieu kada dua ji beuteung aduh. Wajira. Wajira mah kitu. Aduh, dicajong beuteung menika nyeri kieu. Moal jaringit atuh. Nah, muntah-muntah. Alah. Siram teman. Lebareun. Siram. Ahapun muntah-muntah. Kawin. Muntah anjing. Naon? Menang meuli 5.000 keluar deui. Atuh dah kana barang dahar. Kana barang dahar aing dihakai deui we ah. Geuleuk. Hah? Geuleuk bari nage. Naon hayang maneh? Dah. Cetek. Hakan ku maneh teh. Dari Meni segala hayang maneh mah. Kain teh. Nah ulah aing bahagia. tadi nah hayang urut enceh. Aya. Ulah anjir. Aduh. Wah, Bang. Ulah ditenggelan Bang abdi. Watir akang. Bang ampun. Watir. Anjir buat dia dulu. Terus akang karunya. Aing make batu sia. Atuh ulah nu bageul. Nah make tetanggahan. Nah hujan euy. Da tadi hujan deui paharondo. Tuh hujan. Anjir utah. Kurang ajar sia. Babu kerajal begitu. Utahan ka aing sing utahan adalah Bang ampun Mang. Sia. Aduh siapa seuh ieu aing? Kulimis. Buat teu bau. Kurang ajar. Bang cing abdi oge ulah dilawan abdi mah Bang. Aduh. Aya keur nyiram abdi teh. Nah, pacaran. Aduh. Asa jadi beung sosogeun aing nu wadah. Geus kekerebekan kita tadi aing bedeung. Wah. Aing mah lamun kurang dahareun laparna luar biasa. Wah, Bang. Saha tuh jelema jagung gede itu? Wah. Ayam milik deui. Sumohon. Tadi kahayang teh si Jirafa anu jadi panungtungan ame aing bebas kadaharan jalma-jalma di kampung Ali Jahra. Ngaten teh.
Kabeneran teh aya jelema ya beli sampura sunai ya. Iya, saha ngaran teh Jalu? Aing Pilawa. Sia anu ngaran Kalabaka. Bener. Ke doan. Aduh, tersangka Siki Adi mere hakaneun anu gede saha ngaran teh Jalu aing Bilawa. Wah, halus garanya euy. Jasa imbang jeung dedeg. Bener maneh tina di kampung ahli cakra. Bener. Nyaho datang ka dedek naon? Dek dihakan. Kusaha? Ku Kalabaka. Apa Kalabakanya? Sia. Galak rauk teh euy. Aya jelema galak. Bilawa. Aing. Sia teh apa aing teh Kalabaka? Aing apa? Sia teh dek dihakan ku aing. Lamun sia aya ngakan aing sok sia semplakeun tak kenca banget tuh. Pegelatkeun ku lamar ambakan sarami keluar nyawa tenaga. Urang jago jeung aing. Walah. Bener maneh ngomong gini Bilawa. Coba. Sia kurang ajar motor ku aing. Modar sia. Modar saya ampun kuat kurang ajar ya. Sige naon eta Kampul atuh Kang kali jamu. Jasen. Sia naonan atuh. Sileung jol jebet tu kana aing euy. Ya atuh. Cuman teh can udang sia. Bino bangsa teu aing. Wah, eta. Budak sia. Ampun Bilawa. Enyo ieu. Tak jodoh setening kuku pacanaga. Modal sampai ampun. Wah. Agologor betul. Binatang sia. Tesapira. Buyuk. Agologor betul namo. Good. Naon? Cok, wakara saeun Kang di tengah. Cok hakan aing. Cok aing liwat cok. Sakali Udang si teh. Coba di kaing. sok aing bubur kitu kan. Nanti nyawa aing teh RW. Gitu siapa? Aing geus bae wani siapa? Aing geus bae wani neungeun. Tah ka dipaean heula tuh. Nanti paean mah kabeh teueul. Oh. Sia teh pahlawan keberangan buyuk. Ayo sia. Kan? Si Babu Kunti gua atos perantos di ka kampung Ali cakrakeun gua abdi. Wah, tos aman di ditu wan. Ayo. Ini ya, Akang. alhamdulillah dulu bebas dina ancaman Kalabaka kampung Ali Cakra. Sumuhun bebas. Wah, eta bulana. Pandita Ijrafa maulah. Oh, nepi ka kepro. Luar biasa bungahna. Oh, tangtos.
sok sanajan sakumaha endana basa mah bisa ngagambarkeun kana kabungahna ijrapa sumuhun malahan janji ka Pandawa kumaha di mana mangsana Baratayuda bakal jadi tawur bade bakti diri sareng putrana Irawan ya ulang oh mun kete Pandawa teh sados ieu teh bade ka Cempelerja beleng tinggal saya marah ngana mun dilalakonkeun moal teu nepi ka jam sarapan meureun kewes disambung dalakonna ge kalabaka peja semua ya ulang apunten dina sadaya sami-sami balapatan sami-sami bobo siapa non carang siapakan ti akal siapa kanca selamat anu nonton selamat anu ditonton sekali selamat tetap selamat ilalakon kalabaka peja orang pungkas kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka